Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabakrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian ka-14. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jadi urang teh bakal mayunan musuh atuh kantenan sanaos abdi oge malih bakal langkung ti engkang kedah seolah-olah tega pati marabkeun maneh ka musuh tembal atih bari numpangkeun dampaleungeunna kana tuur Ahmad. Oh leresnya atuh tibatan anu diparabkeun ka musuh mah langkung saya gentosan ku engkang keun engkang sanggem toh pati jiwaraga lebat di kalangan musuh tembal Ahmad bari netep ka ati semu geget kalintangan nuhunkeunana kana kabela engkang ka abdi nanging teu aya paedahna upami engkang lebat di kalangan musuh mergi tangtos nembe lolo oge engkang tos pada ngaberi di mana urang tiasa hasil. Leresnya ngemutkeun dina kituna mah memang upami teu saliraat ku anjeun moal tiasa hasil margi tiasana lemah pihak musuh iwalti ku hiji istri ku margi kitu engkang nyanggakeun samudaya pidoana ulah dugi ka bocor Rusia dugi ka tiasa hasil pamaksadan urang sadayana. Jadi nati kitu langkung sae abdi sareng engkang urang sami-sami pileuleyan heula silih hapunten dosa perdosaan nu ageng kalayan nu alit dunya rawuh akhiratna kituna teh atih bari ngasongkeun dampaleungeunna ka Ahmad Kadmina. Nah dugi ka nyarios kitu sapertos nu moal papendak deui kapan urang teh mung dinten ieu wungkul pipisahan teh Ahmad Kadmina olohok bari neuteup ka atih. Engkang mugi sing waspaos margi urang pipisahan dina dinten-dinten ieu teh sanes bade pipisahan nyaba ka kota ningal karamean-karamean di lebet kota nanging urang seolah-olah bade ngasongkeun diri kana congo pedang teu karuhan kang boa urang teh tiasa pendak deui boa moal tembal atih bari dumareuda. Upami kitu engkang ngiringan sareng engkang sawios bade toh pati jiwaraga sasarengan tibatan kedah sasambayan engkang tetega dikantunkeun ku Ahmad Kadmina ngarontok kana tak-tak atih sorana dumareuda cipanona nyalangkrung. Sami-sami kang sanaos engkang teu ngiring sareng abdi nanging sami-sami aya dina lebet perjuangan engkang kalih Mama Jamal nu jadi eupana abdi nu jadi pamuntungna di mana melengna musuh nu mawi teu kedah engkang sami-sami kapakalangan tembal atih bari neuteup Ahmad nu masih muntangan tak-tak sorana tambah haros-hos hatena deg-degan kacinta jeung kamelang kumpul dina jeroeun batinna kitu deui atih katara renghap renjugna tuluy cipanona nyalangkrung. Engkang sing percanten ka abdi mudah-mudahan nu kawasa ngalindungan ka urang duaan sing tiasa pendak deui kalayan salamet. Teu aya salah sawios nu teu diharepkeun ku urang duaan
Atih dumaredak bari netep panon celeuyeuk tur nyalangkrung silih tetepna tambah anteb. Hatena dugedeg ambekanana renghap ranjug. At suara Ahmad Kadbina semu haros-hos. Bade naon Kang? Tembal Atih bari netep sarta anteb. Bade ditampi upami engkang sija nyanggakeun tilam kasono sareng kamelang dina luhur ieu batu. Tur disaksi ku pajar ngempur. Ahmad Kadbina pok nyarita semu pegat-pegat serta telesot nyekel pepeuteyan Atih panonna nanceb netep nu pikauruyeun. Oh, teu aya kaabotanana. Atih ngarti karena eusi carita Ahmad Kadbina tuluy netep semu geget beki deket patepung banget. Bibir nu ipis ngadaun eceng sarta ambut cuy bangun kareut katempo peting rarenyut leungeun ngelater dada pating rarenghap ambekan pating garbos panon Ahmad beki panteng mencrong nu kareut. Disaksian ku angin gunung waktu subuh sinar pajar hurung mancur, Ahmad Kadbina bangun nikmat nyesep ros nu kucup tur ambut cuy panon pating peredei dua jiwa ngajadi hiji paniatan hiji kanikmatan jeung hiji kabahagiaan. Kang pileuleyan kangge sadinten ieu sami-sami. Mudah-mudahan sami dina kawilujengan Ahmad Kadbina cangkat deui tuluy netep. Kang, Atih ngasongkeun bibirna bari peureum. Aduh kumaha ieu teh pamirsa cenah heukeun da ieu mah dongeng nya. Alah, kumaha lamun diasongkeun ka Mang Cecep cenah. Aduh ieu. At wilujengan tunkeun. Ahmad Kadbina ngarontok deui air mawar kucup disesep teu asa-asa nepi ka asa ngan maranehna duaan nu aya di kolong langit teh. Tos Kang, itu Mama Jamal. Atih nyurungkeun dada Ahmad Kadbina dumeh ketempona Mama Jamal rentang-rentang ti lebak tos netepan subuh. Manehna ting gurubug tuluy api-api paanggang padahal tita tadi oge Mama Jamal mah nyahun kawantunu jadi kolot teu nembongkeun semo dina pamikirnakeun da pada ngora tur lengo. Ai geuning ieu teh geus beurang aya tabuh 4:30 mahnya. Mama Jamal pok naros bari mesem. Aya panginten Mama kana tabuh 4:30 mah tembal Kadbina bari nyerengeh. Cekap mios ayeuna supagi sumping katonggo tabuh 5 keun ku Mama tuang raka diantos di dieu malih Mama bade ngadamel heula kangge bentengan ulah lepat deui musuh teh kedah ditingkar ti tonggo ku Nyai giringkeun ti dieu ku Mama dipapagkeun jamparing kitu deui balad-balad urang nu kakara tunduk teh sing tiasa ngaturna kade Nyai sing tiasa nyumputkeun Rusiah ulah dugi ka kapenda aku musuh siasat urang teh. Mama Jamal ngawewelingan Atih. Mudah-mudahan andung pidoana wae abdi sing aya dina kasalametan. Ku Mama didoakeun pisan sing tawakal da Nyai mah hiji istri nu sanggam jihad. Mama oge ngaraoskeun binga kalayan puji syukur ka Allah ku nempuana Nyai teu ludeng teu aya karingrang sakitu nuju ka kandungan teh teu aya kaabot. Mudah-mudahan geulis sing hasil cita-cita Nyai kalayan tiasa neraskeun cita-cita caroge nu tos almarhum. Mama Jamal ngusapan ka Atih dedeh lir hiji bapa ka anakna kitu deui Ahmad Kadbina nyalangkrung cipanonna teu katahan. Mama, engkang sumangga dikantun ku abdi. Mama kalih engkang sing tiasa ngahindarkeun bahaya serangan musuh. Kumargi abdi dina enjing-enjing ieu bade ngagiringkeun musuh katonggoheun tegal ieu. Mudah-mudahan sanes kanten nu diharepkeun ku urang sadayana kengeng kabandang ku urang. Atih ngarontok kana dampal leungeun Mama Jamal terus ka Ahmad Kadbina tidinya kakara ngaleos indit dituturkeun ku paneuteup nu mika melang ti dua jelema nu mika asih hiji panutan jeung hiji bapa duanana pada nyalangkrung cipanona. Atih lempangna semu nu nguyung
tapi hatena tetep tegang, teu aya basa karingrang. Sumawana sieun atawa keung congo pedang jeung tumbak ku atih geus teu dipake karempan, nu dipikir iwal ti hiji nyaeta jihad di jalan Allah demi ngabela katengtreman jeung keamanan masyarakat tur agama. Tabuh lima tepat atih geus anjog ke tempat rampog kasampak di buruan saung ngabarak rampog-rampog sarare meureun kakara daratang. Malah ki debus jeung ki soder oge harita kerek deket saung belah ti kaler handapeun tangkaloa. Kawas nu beunang ngahaja ngatur rampog-rampog nu geus pro ka atih sarare na nya belah kabelah kaler kabeh ari nu can insap mah belah kidul. Atih bus ka saung nu handapeun loa teh kabenaran di dinya kosong taya jelemaan puguh beunang ngahaja ki debus jeung ki soder. Kop atih kana gondewa jeung jamparingna dicekal sarta diajaran bisi kurang panceg dina ngalepaskeunana tidinya sanggeus ngarasa cukup. Kakara atih misahkeun jamparing aya kana 100na dijieun kana 2 wadah diselapkeun dina epekna. Rada oge lila nepi ka tabuh 8 teh sanggeus ngelayep heula sakedeung panon poe katempo geus luhur meureun kana tabuh 7:30. Ulutrak atih keluar nyampak balad-balad rampog nu can arinsap teh keur ngabarak bari ngaropi ari nu geus asup kena komplotan atih mah. Harita oge geus aya dina handapeun tangkal kai api-api narariis jeung ngadaraweng. Teu sabaraha lilana garnu surak jeung ting celeuweung ti belah wetan ti Lebak nyaeta hiji pasukan atih nu ngabibira supaya kita rapi nyiapkeun balad-baladna. Aya musuh! Aya musuh, siap sedia. Kita rapi uned jeung balad-baladna ting jarenghok nu dihandapeun tangkal kai mah tara renang da memang nyaho deui eta teh siasat pangbibirati komplotanana. Batur-batur, siap. Aya serangan musuh. Ayo pegat. Kita rapi marentakeun atuh balad-balad kita rapi kabeh sadia sapakarangna. Maju! Sukomplotan atih tambah ngabibira. Siap, lawan. Atih ge pura-pura keluar serta ngagupayan balad-balad kita rapi nempo atih tandang jeung mamawa panah teh olohok gancang nyamperkeun. Nyai matong ngiring bertempur celik bae di dieu beli kumaha wanam sanes pada melan istri. Sawios Kang, abdi ngiring ngabela Kang. Abdi moal bade cicingeun, malih abdi oge tukang kana perang mah tembal atih beri seri bangunu nya-nya. Dasar kergolis teh kayung-yun sareng kawantuna tendang ludeng bebela Kang. Dikeresakeun Kang ngadupi bojoon sa model nyai. Nuhun gelis ari bade bebela mah Kang. Kita rapi nya kakak bari ngusapan buuk atih ngagelenyu serta bangun teu boga maksud jahat nyaeta ngabongohan maranehanana. Jamparing mimiti rapot ting saliar kana pucuk tatangkalan. Dihaja ku Pa Jamal jeung Ahmad dipentang-pentangkeun minangka pamancing jeung pangbibirana. Hei. Ayo maju. Balad-balad kita rapi ting bararabat muruk ka Lebak marawa pakarangna tumbak, pedang, jeung panah. Ngan iwal ti kita rapi nu pandari teh bubuhan kasebut kapalana manehna mah ngatur ti tukang bari hahaok. Maju! Mimiti ti Lebak kadenge nu ngagorawok atih apal kana sorana yen eta sora Kadbina jeung sora Pa Jamal balad-balad rampog nu geus ngimplut ka atih cicingna dina handapeun kai minangka hiji kode atawa tasripin yen sakur nu aya di handapeun tangkal-tangkal kai teh komplotan atih. Siar jamparing mimiti ting belasur ti tonggoh ti Lebak ger surak ambal-ambalan nahambahan kagempuran ti Lebak hantem gogorowokan maju seperti loba wae padahal ukur duaan atuh rampog-rampog ting belasur lumpat muruk ka Lebak tapi ting jarung kal katusuk jamparing nu datangna ti tukang.
Awas, musuh ti tukangon. Uned gogorowokan, padahal nu tukang teh nyaeta rampog komplotan nu arinsap ka atih tea. Maju! Balad-balad rampog kabeh ting gorowok jeung ngalabarkeun bedogna kalebak sedang balad-balad nu handapeun ka imah da puguh batur-baturna teu dicaruriga ieu. Atih barang ngadenge pertempuran tambah sengit gancang ngajingjing panah ngincid kana hiji hunyur rada luhur tur atra. Balad-balad maju! 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 Ayo buru kalebak, musuh geus eueuh. Uned jadi komando. Breng balad-balad kitarpi ngabreng teu puguh piliheunana lantaran pagaliwata sedang unggal aya nu pangheulana nepi ka Tagalakaso, pangheulana ka Tiir Punduk atawa walikat ku Jamparing ti tukangan atuh kacida balad-balad kitarpi teh ting raregona, sedang manehna tuluy mentang-mentangkeun panah kalebah datangna sora nu gogorowokan nyaeta ti hareupeun. Musuh geus aya di tukang. Musuh geus aya di tukang. Kitarpi ngagorowok tina luhur batu nu gede. Saware, maralik ka tukang tuh. Uned gogorowokan, atih mesem tina luhur hunyur sarta tuluy ngincer balad-balad kitarpi. Ceprot, cungkel, ceprot, cungkel, taya nu teu beunang. Atuh kalah beuki kacau bae balad kitarpi teh sedang kitarpi kacida kageteunana dumeh naha ari musuh ti hareup Jamparing jemprotna ti tukangeun. Maju! 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 Ti hareup mimiti gogorowokan deui bariting pelasur Jamparing di luhureun pucuk kai, anehna hiji oge taya nu kahandap Jamparing nu ti hareup mah tapi kaluhur dina pucuk kai. Kitarpi jeung Ki Uned jigana mimiti gentar hadena maranehna maraket tameng jeung sirahna make bala kutak. Terus Kitarpi nyokot panah jeung Jamparing ku atih geus katempuan atau atih buru-buru daku rek ngincer Kitarpi jeung Uned ngan hanjakal kahalangan keneh ku baturna atuh kapaksa atih teh kudu ngincer heula batur-baturna. Ayo maju, ayo maju, maju. Kitarpi ngomandoan teu antap parah deui sakur komplotan atih nu dihandapeun tangkal kai teh mentang-mentangkeun Jamparing kalebah pasukan Kitarpi. Aw! Aw! Aduh! Aw! Aduh! Balad-balad Kitarpi ting jarungkel ting kararawak. Ki Uned bingungeun sok sumawana tarpi culang cileung teu puguh sedang pihak musuh teu katembong ku maranehanana. Maju! Maju! Ayo aranjeun, tong bari nyerumput. Kitarpi jeung Uned gogorowokan. Atih meningah kai dina luhur hunyur ningali Kitarpi kabingungan kawas bagong mogok kencir kahareup terus mundur. Bakat ku nafsu Kitarpi ngebalangkeun panahna serepet nyebut pedang dudug kahareup kalebah datangna nu gogorowokan. Jigana Kitarpi geus teu nolih kana Jamparing ting belesur luhureun sirahna terus lumpat muru ka Tagalakaso. Atih oge gancang lumpat muru kanu rada luhur tur deket ka Tagalakaso dumeh melangku nu duaan di Lebak. Kabeneran Kitarpi pasaranog jeung Ahmad Kadmina atuh deuras silih sabat ku pedang. Sedengkeun balad-baladna oge milu ngarepung ka Ahmad Kadmina atih kacida bingungeunana rek dipentang ku Jamparing. Sok sieun salah sasar keuna ka Ahmad Kadmina. Suruduk Ki Uned muru ngabarkeun pedangna atuh Ahmad Kadmina leuwih ati-ati kudu nakisan pedang-pedang musuh nu datangna ti kenca katuhu. Hadena Kitarpi ditewak digusur ku Pajamal ti tukangeun. Tarpi, sok jeung dewek ayeuna mah. Ayo rek kumaha peta silaing. Kabeh balad musuh pating rarego nempo Pajamal komo Kitarpi jeung Uned mah bakat ku geus ngarasa kapalang. Derah nu sawareh ngarempug Pajamal nu sawareh ngarempug Ahmad Kadmina. Komplotan atih ngahantem ti tukangan atuh balad-balad Kitarpi ting garwak ting juralit. Aduh! 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 Serepet hiji Jamparing nyerepet ti tukang celab keuna kana punduk hiji rampog nu keur ngarempug Ahmad Kadmina. Ahmad Kadmina kacida rancingeusna Ki Uned jeung balad-baladna hampir kateter jeung manehna kacida gempeurna sabab ti tukang ti hareup cub celab Jamparing.
Uned durug-dug lompat ka tonggoh atuh balad-balad nage malah lundur tapi bari marasangkeun panah ngancam Ahmad Kadmina. Siar lap Ahmad Kadmina ngalaok sakono katewak ditakis panah taya nu keunah hiji oge. Ayo mun maneh lalaki maju. Ahmad Kadmina nangtang, sedang Pak Jamal masih papuket diadu bedog jeung Kitarpi. Pak Jamal kacidaling hasna teu aya nu bisa nyabet badan Pak Jamal. Atih ningalikeun Kadmina diancam ku tujuhan bari marasangkeun panahna atuh kacida reuwaseunana. Jungnang tuung teu talangke cepret siar. Jamparing tina gondewana Atih keuna ka hiji rampog. Aw! Cungkel hiji ngacungkel. Siar. Aw! Aduh! Dua ngacungkel. Ki Uned kacida kageteunana tuluy malik bareng jeung Atih nukur masangkeun panah karisa jepret-jepretkeun pisan ka Uned atuh Uned rikat dongko bari ngagorowok. Hei, batur-batur. Tuh si Atih tewak. Manehna musuh dalam selimut. Tekanyahoan hiji Jamparing ngancam nyawa Atih. Siar. Aw. Ngan sakilat Atih barang ngadenge gorowokna Ki Uned brak deku. Sedang Ki Uned masih tutunjuk maksudna ngebejaan Kitarpi jeung balad-baladna. Serbu si Atih, musuh dalam selimut. Serbu. Serbu. Tampanan ku Andika. Siar Atih mentangkeun Jamparingna cepat kana beuheung Uned. Aw! Bruk rubuh adu glajar. Kokosodan terus ngahenjalkeun nyawa bari ti popolotot getih kawas nu dipencit beuheungna katiruk Jamparing. Uned! Uned! Uned cilaka! Roba baturan anak ngarogrog maksudna rek narulungan orok kaya rampog nu geus jadi komplotan Atih jongjon nyapu kumang ratus-ratus Jamparing atuh paburisat sarta ting carungkel. Aw! 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 Kitarpi nu keur tarung pedang jeung Pak Jamal ngarasa teu puguh pipikiran sedang nu ngoroyok Pak Jamal geus ting koloyong rarubuh katiruk pedang Pak Jamal. Tinggal manehna duaan deui Ahmad Kadmina oge nya kitu deui dirempug ku sakitu lobana. Ayeuna nu ngarempug ka Kadmina tinggal opatan deui nu sawarehna geus rarubuh. Ayo Tarpi, maneh jeung kami tinggal maneh sorangan. Pak Jamal ngabentak Kitarpi. Atuh Kitarpi ngarasa teter sedang Pak Jamal teh lain lawaneun atah-atah ongkoh di lain-lain oge murid ngalawan guru. Nguntup kene ikutan silaing teh Tarpi. Cing sok beakeun bangga bisa silaing. Pak Jamal ngalawan Kitarpi mah bangun dilalaworakeun pisan teu ieuh bulucat balicat. Cukup pedang nawe dimainkeun. Kitarpi teh nyarita sabab hatena geus mangsar mingsir culang cileung neangan jalan pilumpateun atuh Pak Jamal mesem. Wah, anjeun mah Tarpi moal lila deui umur teh. Nyerah ka dewek, mending entong ngalawan ge pasti modal. Pak Jamal tambah merengos nu matak pikakeungeun lawan. Aw! Aw! Keur kitu aya sora nu aw-awan. Dua lawan Ahmad Kadmina rarubuh getih mungsrat mangsret tinggal dua deui berlumpat teu kuateun rek ngalawan deui. Berku Ahmad diberik teu kanyahoan nu duaan nu lumpat teh geus pras katiruk Jamparing nu dipentangkeun ku Atih. Aduh! Bluk rarubuh. Kitarpi oge ngarasa teter belesat lumpat bari balucat-balicet diberi ku Pak Jamal teh manehna ngagajleng kana gawir nujung kerang kahandapna. Sedangkeun riabna Jamparing teu puguh ti mana datangna ti pihak musuh atawa ti babaturanana. Tewak! Tewak! Brung teh nu tina handapeun tangkal kai kabeh ngarudag Kitarpi babaturan Kitarpi nu teu arinsap karageteun dumesa paro baturna. Nah, ngarudag Kitarpi bareng jeung Ahmad Kadmina kitu deui Pak Jamal. Batur-batur, ayo mundur, kabur. Batur urang kabaud ku Atih. Nucan arinsap terus gogorowokan ka batur-baturna. Kepung, hayo, hayo kepung, hayo. Atih marentahkeun ka balad patalukanana supaya ngepung nucan insap.
bari nyipat Gondewa sabab rek dipentangkeun hara rese ku pabaliutna sok sieun nyalahan bisi mentang lawan kena ka baladna. Hei batu-batur, aranjeun mentang lalumpatan mending serah diri ka Buati, ceuk baturna nu geus taluk ka ati. Moal, kuring kajeun modar, tibatan taluk samadel aranjeun setan. Tembalna mani barang bari marali kabeh aya kana jelema 15 deui mah. Kurang ajar, aya urang perang jeung kuring yo. Tembal balad-balad ati beri marasangkeun tumbak jeung panah sawareh. Ahmad Kadmina jeung Pak Jamal terus ngasruk neangan Kitarpi nu ngiles. Dia basa luncat kana jungkrang. Tong diaran teu batur, ayo lawan, paehnya paeh urang teh, ceuk balad-balad Kitarpi. Ayo maju, maju. Breng teh silih tumbak silih takis jeung silih bintih ku pedang tinggalon jereng estu sewot luar biasa. Atih nempokeun balad jeung balad Kitarpi nu masih bilu ka Kitarpi keur silih tarohkeun pati manehna ngarasa bingung tuluy lumpat kabeh tonggoh serta manehna netep hiji-hijina jelema nu keur tarung nyidikeunana nu kasebut baladna jeung mana nu kasebut balad Kitarpi. Memang manehna ge can rek apal sabab kakara dasar pisan ngaturna balad nu geus bilu ka atih teh kabeh ngaracungkeun leungeun barang nempo atih keur ngajanteng dina luhur hunyuran teh. Kutina kituna atih nyaho mana lawana jeung mana baladna. Lep atih rada nyumput bari deku Gondewana dicungjung Jamparing dipentang sier cerap. Aw, hiji ngajungkal sier celap. Aw, dua ngajungkal. Balad-balad Kitarpi beuki kedar nempo batur-baturna ting jarungkal teh. Ayo maju, maju, ayo maju. Lawan pada lawan beuki rame jigana wae balad Kitarpi ngarasa kagok asong prung tarung tambah ramena. Tapi tambah karesitna itu pinter ieu pinter soal tarung nama memang itu ieu oge taya nu kateter. Atih rada susah mentangkeun Jamparingna lantaran sieun kena ka balad-baladna sedangkeun Pak Jamal jeung Ahmad Kadmina masih keneh neangan Kitarpi dinu bala sabab lamun teu dibeunangkeun nurutkeun pamikir Pak Jamal jeung Kadmina tangtu bakal nyieun deui karusuhan lantaran eta teh gegedugna. Nu tarung beuki tambah sewot tinggalon jereng suara pedangna ting beletak suara tumbakna ting haroak suara nu korban katusuk ku pedang jeung tumbak. Ayo maju setan, maju binatang, ceng kunjrang sier cerep. Aw, kena deui ku kasaran Jamparing nu dipentangkeun ti luhur hunyuran. Lecek batur-batur, lecek busu ngabongan ti tukangon. Sier. Aw. Sier. Wow. Siut. Aw. Tungtungna sier jungkal taya nu bisa deui ngahindarkeun malakal maut nu dipentangkeun ku atih. Balad musuh maju ka jungkrang mundur ka jurangna teh sanyana rek maju geus tinggal setengahna deui tangtu moal kuat mundur dipentang ku Jamparing jaba diberi ku lawan-lawanna. Tungtungna maranehna sabulang bentor bubat babit tepuguh nu dituju atuh gampang pisan pikeun atih jeung balad-baladna nyapu musuh. Lantaran geus nyabelah teu sabaraha lilana deui ting garwak balad Kitarpi nu keuna ku congo pedang. Nuku tumbak sok sumawan anu ku Jamparing antukna tinggal 5 siki mundur tuluy ngalungkeun pakarangna leungeunna raranggah nandakeun serah. Aranjeun lamun teh tadi daek nyerah tan wande kewas kuring sabatur-batur maruksak bener anjeun taluk. Kuring taluk kuring masrakeun ka aranjeun jeung ka Ibu Ati tembal salah saurang nu limaan teh. Benar kudu kitu mending taluk ka komplotan Ibu Ati sabab urang moal kababawa deui kana jalan jahat jeung kajahatan kabengalan jeung kabasangkalan samodel nuturkeun Kitarpi.
tembal nu saurang di antara balad Atih. Atih barang nempo balad-balad musuh nu tinggal 5 anu ngarangkat tangan terus turun nyamperkeun. Kumaha teraluk aranjeun teh? Hei nu 5an, Atih pok nanya bari ngajingjing panah panon mencrong anu keur ngangkatkeun tangan. Syukur anjeun bisa taluk, lamun seug anjeun teh tadi meureun moal taratu kitu pokna deui. Oh, sumuhun Bu, abdi sadaya sejama serahkeun diri sakujur wae ka ibu, tembalna bari ngayak-yak. Syukur lamun nya aranjeun taluk. Coba aranjeun kudu sasalaman jeung nu ngareng-reng di hareupeun aranjeun. Kapan eta urut batur aranjeun? Ngan ieu mah teu saperti aranjeun baradagong. Batur mah gancang arinsap kana kasalahan jeung kajahatanana diganti ku bebeneran. Tapi aranjeun kakara insap mun geus ampir datang kana ajal aranjeun kapepe dina tarung. Jadi hartina aranjeun mempertahankeun kalakuan aranjeun nu jahat. Ngarti? Atih nyekseukan. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.